Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Abdul Aziz Mutakin Supartono ti kelas 10 MIPA hiji. Di dia abdi bade nyaritakeun carita babad godog nyaeta Kean Santang. Kean Santang teh putra Prabu Siliwangi anu katelah gagah tur sakti. Di Pajajaran malah di Pulau Jawa teu aya hiji oge jalma anu bisa nandingan kasaktena. Dina hiji waktu Kean Santang ngadeuheus karamana unjuk kanien dirina hayang ningali getih sorangan. Hayang tarung ngadu jajaten tapi tak aya nu bisa nandingan. Ngadangu kasauran putrana kitu, Prabu Siliwangi geuwat bae nyauran para ahli nujum karajaan. Menta bong bolongan sugan aya jalma anu bisa nandingan kasakten Kean Santang. Ditanya kitu para ahli nujum teh kabehanana ngabige teu aya nu nembal. Ngan telila ujuk-ujuk aya aki-aki anu nyamperkeun ka Kanjeng Prabu. Kanjeng Prabu, kaula bisa nuduhkeun saha jalma anu bisa nandingan kasakten tuang putra. Jauh pisan eta jalma teh ayana di nagri Mekkah, ngaranna Bagenda Ali. Saha kira-kira anu bakal unggul lamun anak kaula tarung jeung Bagenda Ali? Kanjeng Prabu alik nawar. Aneh pisan samemeh ngajawab eta aki-aki teh geus ngaleungit duka ka mana ngilesna. Ti harita Kean Santang teu geunah cicing. Hayang geura gok patepung jeung jalma nu ngaranna Bagenda Ali. Hayang geura tarung ngadu jajaten. Hiji waktu Kean Santang pamitan ka ramana Prabu Siliwangi sejamiang ka negeri Mekkah. Rek nepungan Bagenda Ali, sanggeus diwiwidan ku ramana gejlig bae anjeunna angkat ti Pajajaran. Lempang ngulon muruka lebah panon poe surup. Bubuhan jalma sakti lempangna teh nampak kancang. Nyaeta lempang dina kulit cai. Nyeak gancang kaditu kakulonkeun. Barang nepi ka nagri Mekkah, Kean Santang patepung jeung aki-aki anu keur nyiuhan handapeun tangkal korma. Pok Kean Santang nanya, "Ki cing tuduhkeun di mana ayana Bagenda Ali teh?" Eta aki-aki teh ukur melong. Neges-neges ka anu anyar datang. "Saha ujang teh?" Pokna kalah malik nanya. "Kaulah hayang tepung jeung Bagenda Ali. Cenah anjeunna teh jalma sakti, kaulah hayang ngadu jajaten." Kitu, yu atuh tuturkeun aki, cek eta aki-aki ngajak indit ti dinya. Kean Santang nuturkeun tapi kakara oge sabaraha lengkah aki-aki teh pok nyarita, iteuk aki tinggaleun, cing pangnyokotkeun ujang." Kean Santang geuwat balik deui. Maksud rek mangnyokotkeun iteuk. Ari iteuk si aki teh nancep deket tangkal korma. Barang eta iteuk dicabut, karasa bet pageuh. Kean Santang nyabut deui beuki bedas. Angger bae teu kacabut. Kean Santang mapatkeun ajian, nyabut deui eta iteuk sataker tanaga. Aneh pisan, lain iteuk anu kacabut teh tapi kalah sukuna ambles kana taneuh. Kitu jeung kitu bae unggal manehna nyabut sukuna kalah ka beuki mebes. Kean Santang geus ngoprot kesang. Iteuk angger teu bisa kacabut. Manehna mimiti boga curiga yen aki-aki nu boga eta iteuk teh tangtu lain jalma samanea. Keur kitu aki-aki teh geus aya gigireun. "Saha sanya Andika teh Ki?" ceuk Kean Santang. "Semu lungse." Si aki tur seuri ditanya kitu teh. "Nya kaula anu diteangan ku Andika teh, kaula Bagenda Ali." Ngadenge kitu rumpunyuk bae Kean Santang nyuh kana sampean Bagenda Ali. Manehna taluk sadar kasaktian dirina ukur satungtung buuk upama dibandingkeun jeung elmu kawedukan Bagenda Ali. "Kaula taluk sumerah diri hoyong guguru ka Kanjeng Bagenda," ceuk Kean Santang. "Heuk, tapi Andika kudu ngucapkeun sahadat heula asup agama Islam." Walon Bagenda Ali ti harita Kean Santang asup agama Islam sarta terus guguru ngulik bangbagan agama Islam di negeri Mekkah. Karasa cukup ngalap elmu, Kean Santang pamitan hayang mulang deui ka nagrina. Ku Bagenda Ali diwidian kalayan dibere pencen yen Kean Santang kudu nyebarkeun agama Islam di Pulau Jawa. Aya dua rupa barang anu dibekelkeun ku Bagenda Ali nyaeta tasbeh jeung kitab Al-Qur'an. Kean Santang mulang deui ka Pajajaran, nyebarkeun agama Islam. Teu saeutik rahayat Pajajaran anu tuluy ngagem agama Islam. Ari ramana Prabu Siliwangi teu kersaeun ngagem agama Islam. Dibarengan ku sawatara prajuritna, Prabu Siliwangi ninggalkeun karaton, ngungsi ka hiji tempat di Pakidulan Garut. Cek sakaol di dinya anjeunna ngahiang ngaleungit tanpa wujud. Ari para prajuritna minda rupa jadi maung.
sakitu hungkul ti abdi. Hapunten upami aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.